Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga urang ngawitan ngalogat matan kitab Tijan Ad-Daruri kalangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdulillah sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan ala rasulillahi eta moga tetep kautusan Allah. Sholla moga nambihan rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka rasul wasallama sareng maparin kasalamatan Allah. Wa ba'du saparantosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka rasulillah. Fayaqulu mangkanya riyaos saha faqiru rahmati rabbihi jalmi anu banget butuh kana rahmat pangeranana itu si fakil. Al-khabiri anu maha waspada al-basyiri anu maha ningali. Ibrahimu al-bajuri tegesna Ibrahim al-bajuri. Zu taksiri anu ngagaduhan sifat lalawara. Tolaba geus menta miniti kuring saha ba'dul ikhwani sapalih pirang-pirang dulur. Aslaha muga ngaluluskeun saha Allah Gusti Allah li ka kuring walahum sareng ka itu ba'dul ikhwan. Al-hala kana tingkah wa sya'na sareng kalakuan. An aktuba kana ye nulis kuring lahu pikeun itu ba'du risalatan kana hiji risalah. Tashtamilu anu ngawengku itu risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifat kapangeranan. Wa ada diha sareng pirang-pirang lalawanana itu sifat. Wa ma sareng kana perkara ya juzu anu wenang ieu ma fi haqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Wa alama sareng kana perkara yajibu anu wajib ieu ma pihakir rusuli di hakna pirang-pirang rusul. Wa ma sareng kana perkara yastahil anu mustahil ieu ma pihakihim di hakna para rusul. Wa ma sareng kana perkara yajuzu anu wenang ieu ma pa ajabtuhu tuluy nyubadanan kuring ka itu ba'dul ikhwan ila zalika kana itu aktuba risalah. Fakultu teras ngucap kuring wabillahi sareng eta tetep ka Gusti Allah atau piku ari nyuhunkeun pitulung. Yajibu wajib ala kulli mukallafin kasakabeh jalma mukallaf naon aya arifa yen nganyahokeun itu mukallaf makana perkara yajibu anu wajib ieu ma pihaqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Wa ma sareng kana perkara yastahilu anu mustahil ieu ma wa ma sareng kana perkara ya juzu anu wenang ieu ma payajibu mangka wajib bihaqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud hartosna aya wadiduhu sareng ari lalawanan sifat wujud al adamu eta sifat adam hartosna eueuh wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifatil wujud wujudu hadhil makhluqati ayana ieu eta ayana ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu sareng wajib bihaqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al-qidamu sifat qidam hartosna teu aya mimitin. Wa ma'nahu sareng ari makna al-qidam annahu eta sayaktosna Allah la awwala eta henteu aya mimitina lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Wadiduhu sareng ari lalawanan qidam al-hudutsu eta anyar. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifatil qidam annahu eta sayaktosna Allah laukana eta lamun aya Allah teh hadisan eta anu anyar lah taja tang tumika butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa sareng ari Allah teh hadis muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib bihaqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al-baqo sifat baqo. Wa ma'nahu sareng ari makna na sifat baqo annahu eta sayak annahu ta'ala eta sayaktosna Allah ta'ala la akhiro eta henteu aya akhirna lahu ka Gusti Allah.
Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifatil baqo annahu eta sayaktosna Allah laukana eta lamun aya Allah tepanian eta anu ruksak lakana tangtu aya Allah hadisan eta anu anyar wa huwa sareng ari Allah hadis muhalun eta mustahil sakitu heula wallahu a'lam bissawab.